Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, pamirsa, tepang deui sareng abdi sanias kafalah dina acara sarta sakilas warta. Jalan Braga nu legendaris ayeuna bebas tina kendaraan unggal poe Sabtu sareng Minggu. Pemerintah Kota Bandung resmi ngaluncurkeun ngaran anyar nyaeta Braga Beken. Beken mangrupakeun singkatan tina bebas kendaraan anu dicokot tina salah sahiji juara pasang lirik Pemkot Bandung dina postingan Instagram Humas Pemkot Bandung. Pelaksanaan acara Braga Beken menang antusias anu luhur ti warga, wisatawan lokal, luar kota sareng mancanegara. Bisa lempang di Jalan Braga nu dijieun tina batu andesit, ngarasakeun awatis Kota Bandung sareng ningali wangunan bersejarah. Laporan ti Kasat Lantas netelakeun yen ayeuna Braga Beken geus mantuan ngurangan macet di sabundereun Jalan Aripan. Hal ieu mare bukti nyata ngaranjatkeun kualitas kahirupan warga, saur Bambang. Halo, selamat sore. Tepangkeun sim kuring namina Kelvin Ega Setiawan. Di dieu abdi bade ngawawancara seputar tentang Braga Beken. Di dieu abdi saring jeung saha? Bapak Joni. Bapak Joni, abdi bade nanya, ti iraha Braga Beken ieu teh dilaksanakeunana? Kalau untuk pelaksanaan dari minggu kemarin. Dari minggu kemarin itu udah mulai pelaksanaan. Rencana pas waktu rapat itu ada uji coba. Nah, untuk uji coba udah berlangsung di minggu kemarin. Untuk hari ini khususnya di tanggal 11 itu udah pelaksanaan kedua. Dia berjalannya kedua kali. Nah, untuk hasil rapat kemarin memang itu akan diadakan di dalam 2 minggu sekali. Cuman setelah berlangsungnya, setelah dirapatkan lagi, dievaluasi lagi di lapangan, sepertinya itu akan diadakan setiap seminggu sekali. Nah, untuk seminggu sekalinya itu akan dilaksanakan Sabtu Minggu. Terus kumaha sih proses penutupan jalan Braga Beken ieu teh? Kalau untuk prosesnya, kalau proses buka tutupnya enak karena udah tengah malam jadi agak sepi gitu ya. Tapi yang proses yang agak sulitnya itu mungkin di fasilitas. Mungkin pengunjung kan rame, jadi ada yang taat aturan, ada yang tidak. Salah satunya kalau untuk masalah sampah. Nah, untuk masalah sampah mungkin ada yang taat sama aturan. Di sini kan fasilitasnya udah kita siapkan, dari pemerintahan udah disiapkan tempat-tempat sampah di beberapa titik dari Braga Panjang, dari ujung pos ujung sampai ke pos circle ini. Gitu. Oke. Terus titik mana wae sih anu jalan anu ditutup selain Braga Beken ieu teh? Nah, untuk titiknya ada 2 titik. Yang satunya di dalam Kaum, yang di dekat alun-alun di dekat plaza. Nah, itu kalau itu udah permanen. Sampai saat ini udah permanen. Tapi kalau yang di Braga masih di dalam tahap uji coba. Tapi itu akan ada selalu tahapan evaluasi di setiap kegiatannya, di setiap operasionalnya, di setiap prosesnya ke depannya. Itu akan selalu dievaluasi lagi. Kalau untuk titik dalam Kaum sama Braga 2 titik. Oke. Mungkin sakitu we ti sim kuring. Hapunten bilih ngaganggu Pak. Hatur nuhun ti sing waktuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Joni. Antengan saukurnya yogi ke tempat bikin warga Lempang, rupa-rupa kegiatan oge dilaksanakan di Braga Beken, diantarana Braga Culinary Night, Co-working Space, sareng pawangunan desa wisata. Salah sahijina nyaeta Imah Jurik Baraga, anu oge turut memariahkeun acara Braga Beken. Imah Jurik Baraga
Iya, mangrupa salah sahiji tujuan wisata anu wajib dicoba. Lamun anjeun ulin ka Braga. Imah jurig Baraga mawa konsep lalampahan ngaliwatan 3 lantai. Dina hiji wangunan kosong anu diklaim angker sabab geus 20 tahun dari cicingan. Sapanjang pamaleureuhan, wisatawan bakal diganggu ku jurig khas Indonesia kaya ning kuntilanak, pocong, genderuwo sareng jurig lokal sejenna. Sore semuanya, perkenalkan simkuring Sylvia Caroline. Dinten ayeuna simkuring bade ngawawancara nu boga imah hantu di dieu. Simkuring sareng Juna. Mas Juna, sejak iraha rumah hantu ieu dibangun? Oh, sejak tanggal 14 Oktober 2023. Sabaraha sih harga asup ka imah hantu ieu? Oke, untuk harganya weekday 30.000, untuk weekend 35.000. Naon tujuan dari imah hantu ieu? Kalau untuk tujuannya itu untuk hiburan aja untuk masyarakat yang ada di Braga sini, khususnya Bandung, dan untuk semua orang yang ada di sini. Untuk hiburan. Pengalaman Mas Juna semenjak rumah hantu ieu dibangun, naon sih nempo pelanggan kumaha gitu? Bahasa Indonesia. Oh, kalau untuk pelanggannya satu, aku senang banget ya yang orang bilang pelanggannya rame banget. Terus pelanggannya juga ternyata dengan adanya rumah hantu mereka terhibur gitu. Jadi semuanya pada datang untuk menghibur diri di sini. Alhamdulillah aja lah, senang gitu. Sakitu wae nu simkuring bade sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Santen sadayana izin nepangkeun wastapun aja mejara apareja. Abi di dieu bade ngawawancara jalmi anu geus asup ka imah jurig ieu. Nah, abi di dieu ayeuna sareng Ibu Elti. Ibu Elti, kumaha rasana abus ka imah jurig teh? Ruas. Mun rating di 1/10 sabaraha nilai pikeun tempat jurig jeung ngadaroosna? 9,5. 9,5, oke. Atur nuhun, hamputan bilih ngeganggu. Sakitu wae wawancara ti simkuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sakitu wae warta anu tiasa simkuring nutikeun. Mugia bisa jadi manfaat kanggo pamirsa sadayana. Simkuring Sania Astafala pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.